maribaya manehna kungsi nyarita cenah asih ngarendakan jeung dedehna najan angin nu lirih leuir datangna arek langgeng manehna nenden cintana di maribaya kuring geus serah tetepan daya bahan nu katresna saliwatan najan diri kakurung aya nu boga tapi tetep asih mah anu manehna lana makalangan kuring lempang dina jero pangimpian kumaribaya kuring geus nyambang ka bandang daya bahan nu katresna saliwatan najan diri kakurung aya nu boga tapi tetep asih mah anu manehna di maribaya manehna kungsi nyarita cenah asih ngarendakan jeung dedehna najan angin kakurung aya nu boga tapi tetep asih mah anu manehna mengkalisana cenah asih trim diri nusa nyana buku asih nyari panggi lana makalangan kuring lempang dina jero pangimpian kumaribaya kuring geus nyambang ka bandang daya bahan nu katresna saliwatan najan diri kakurung aya nu boga tapi tetep asih
kasanggakeun lagu-laguan versi calung parantos kasanggakeun. Persib calung. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apes. Alhamdulillah. Dina wengi ieu urang ti grup Amor tiasa ngahibur masyarakat Sumedang. Masyarakat Sumedang Malangkungan sekitarna. SMTV CS pisan atuh. Ya gitu, naon cek naon. Cek. Naon? Aduh ampun Gusti Allahu Akbar. Pokoknya teh wilujeng tepang, wilujeng paprok jeung hok sareng tireng-rengan. Grup Amor. Ti Amor grup. Pinten-pinten teh rada cawerangnya. Lain rada di cawerang we ieu mah. Kang Nanu eueuh gitu. Eueuh. Leungit Keur musibahan. Heeh, mancen tugas. Ejem eueuh. Ejem eueuh gitu. Aku kituna. Tadi atos ngalaksanakeun dina sistem. Heeh, expo. Expo son. Eta ujang. Itu ujang atuh kan itu. Mana mah baku ari geus nyakal eta teh. Halo. Ampun Gusti. Ya mahapunten siapunten kasuhun sageung-ageungna bilih kirang jugumakeun. Da urang mah kedahna teh kan ti mana? Tunas muktinya. Tunas mukti. Jadwal Tunas mukti. Kulantaran urang pada sebutna dana talang, ditangan deui urang gitu. Lain repot. Ulang etakeun. Repot. Oh, nuju repot. Maklum ayeuna Bapak pimpinanna teh janten ketua pelaksana hari besar nasional kemerdekaan Republik Indonesia mau ja. Nyawa ya. Ngobrolkeun eta mah masalah Republik Indonesia mah. Urang ngawilujengkeun heula ka naon ti grup Amor. Saka kumaha biasa di SMTV tiap malam Jumat sok diayakeun calung SMTV program SMTV ECS pisan. Ayeuna grup calung Amor. Amor deui gitu. Tuh Amor deui. Kapan kamari mah lain Amor, kamarina kapaguyuban calung. Kamarina ti Ujung Jaya. Kamarina deui ti Ganeas. Puguh jelema teh lajo. Jadi ulah sok kabohong ya, takut kituna jadi urang teh di Nararaga supaya calung bisa ngungklung deui. Lestari ngungkung deui. Heeh. Jadi saha deui ai kayang geus ieu. Ye, aya nu ngomong lain calung teh cenah naon kan kolot deui. Heuh parbudakna can aya atuh jang atuh. Ai kahayang mah barudak ngora eta. Tah lamun ayeuna geus kieu, geus model kieu, piraku barudak ngora ge teu kabitaeun. Mudah-mudahan ari kahayang mah. Anu salahna saha? Hah? Anu salahna saha sok? Zaman nu salah mah. Teu bisa lain zaman. Sok lamun ti luhurna mah ngokolakeun ka sakola-sakola. Oh, apaan eta teh taun tiba eta ge geus kan teu digarugu. Teu digarugu. Apaan uing Pak bade ngalatih? Aduh da teu aya danana. Apaan kitu? Padahal dana mah di Cimalaka dana aya. Eta mah Kang Dana. Oh, ini eta mah. Matak ayo urang kerja sama. Tapi mudah-mudahan ayeuna PSBS Kabupaten Sumedang bisa kerjasama urang calung jeung sakola-sakola. Tah komo SMTV mujang di sasi September pamit lepat mah nya. Bade ngayakeun Pasanggiri calung. Tapi anu matak ye anu matak urang nganuhunkeun ka SMTV, urang calung bisa teh cung. Lamun urang eueuh SMTV rek ka mana? Manggung, moal marangung teh seniman. Kada Bandung boga hajat mah. Balik ke sawah jang. Mata kok urang selaku pemain calung. Alhamdulillah. Rek maksa euing mah. Naon? Lamun aya nu ngagunuk-gunuk suluh nu moe opak rek didatangan. Main calung hajat teh. Nah da ibarat matang puluh cenah. Bae we di matang puluh ge kitu atuh. Eta mah gelombang 5. Lamun aya naon? Aya nu moe opak datang. Ibu bade gaduh damel. Eta mah gelombang 5. Ayo urang mah. Aku kituna balik deui ka calung ieu mah. Mudah-mudahan calung urang bisa ngungklung deui. Amin. Ku antawisan ngalangkungan SMTV anu eces pisan. Di tahun ka tahun teh. Alhamdulillah. Amin. Ya alhamdulillah atuh ngahaturkeun nuhun ka Bapak Kubu. Di Galudra teh Pak Kubu, Pak Sumsum, Pak Sumpena, hatur nuhun, kenang parantos dijajabkeun ka dieu. Kajajabkeun kenang. Dijajabkeun ku mobil Pak Kubu,
pasumpena ku Aduh. Adidin Tadi teh Ti pakulicin bade. Ti Pajul Kipli. acan. eta mah pakulicin mah calung mere calung Oh, apa rek ieu mere calung calung. ti kulicin ieu Terus ti bos. Heh. Ti Mahaprabu. Pak Haji Ti Gogo. Mahaprabu, ti Mahaprabu merek beki eueup. Beki eueuh. Heeh. Alah saya teh. Jadi ti Mahaprabu. ya ku kituna Iya. Toe. maekon toelan deui. atos supaya calung ngungklung deui atuh ka para sadayana anu parantos nyomonsoran ka urang Amin. Ya. paku Oh jangan sponsor mah loba. heeh Ngan can Malajar mungkul di sponsoranana. saha Di pasar Cimalaka mah kabeh. Di tukang daging keneh tahu mah kacomro-comro. Rek dukungannya kudu atuh encan borowana ge atuh acan we urang teh kitu. Ih, ku didukung ge urang alhamdulillah. Engke jeung engke oge jang, ari geus katingali mah kualitas urang. Insyaallah. Pada mere gara jeung pada nanggap gara sok. Nu penting mah calung banyatkeun deui hudangkeun deui. nah gitu komo urang calung Cimalaka ya calung Cimalaka ti tahun ka tahun teh geus ngaieu nya Heeh. tah urang teh calung ti Licin desa Licin kacamatan Cimalaka Nah, kecamatan Asal Cimalaka. mulana teh. Asalna, heeh. Ngan kulantaran gegeduk-gegedukna geus areueuh. Aduh, gegedungna Jadi teh. urang teh kasahanya muntang. apan ka SMTV Ayeuna mah geus diwadahan. Aya Geus ku SMTV. Aya paguyuban SMTV. Aya paguyuban, aya SMTV. Alhamdulillah urang geus dirangkul, geus diwadahan, geus dipupuk ayeuna ku SMTV. Tinggal urangna mungkul. Tingalikeun, tonyolkeun kesemangatan urang. Sok sanajan cek paribasana. Cek Kang Ipok teh aya ge cai we mungkul. Alhamdulillah. Ku bisa tayangna urang katingali ku publik Kabupaten Sumedang geus atoh alhamdulillah susuganan barudak lalajo calung urang diajar cenah nyalung sugane urang geus cenah bisa main di SMTV. Kang Odang sugan ningkatkeun ka ketua paguyuban kecamatan Cimalaka Kang Ayep ayo Kang Ayep Mau jangan calung pacamat ibu Keheula ka Kang Ayep heula Kang Ayep udah rengong Kang Ayep Cikole geus bogoh eta teh. eta ketua SPP. paguyuban Kan kecamatan Cimalaka Heeh. Tacan ka bapak sanes bapak camat eta mah da. Ah. Enggal deui da. Ibu camat Ibu camat. Orang licin teh kelarasan. atuh wilujeng Kurang licin. Wilujeng. Ibu camat Duh, aya nu Cimalaka. ngadukung mah Umang Ujang. Aya nu ngadukung mah alhamdulillah. Di lemur Sibah Usum bising butuh nanaon mangsok keur calung mah. Di mana lah herang adi Kang Dian. Bising butuh son teu kudu mayar. Keur calung mah. calung mah ya kan ulah ngetakeun son mah aya di Aipok aya son Heeh, ieu mah Lumayan. ibaratna gitu. Kan cenah bising hayang kaosna. Aya ti Taman Tulang Cisalak. Nah, aya. Sipeun adi. Kan cenah lamun butuh kejoeun mengekon, butuh kejoeun keur baweun ka dieu mau Ujang. Tinggal ka Pak Haji Uwar, ka Ketua Pepadi Kabupaten Sumedang. Panggul cenah tu pare, cenah tu jeung beasna keur dalahar ditu. Ingareunhan euy. ya ngobrol sama Mama itu Atau ngobrol yang bingung sih, yang mah. Nggak semua benar. Mah bener Ya. ya kacau ieu mah. Alhamdulillah dinten ieu teh. Wah, aya ti grup-grup nu sanes haladir. Maksud mah silaturahmi araja di dieu riung mumpulung. Aya nu mokal timah. Aya nu mokal goreng jair sahanya. Mi pibesaneun. Aduh. Si Mi pibesaneun. Ayo urang Giri Mukti aya urang Giri Mukti Aya, Kang Saha? Otoy araya, Kang Uyan. Terus si Wanaon teh. Saya dong, saya teh keur Ya, jadi kago. ya. KB haladir ti Tunas Mukti haladir Hadir sadayana sadayana. kecuali Bapak pimpinan apa Mun sibuk sibuk. sadayana ti Tunas Mukti hadir Alhamdulillah. Ai si Otoy mah teh Atur ka dieu. nuhun. Terus aya Tunas deui Mukti Kang haladir. Unang. Kang Unang di Pakulonan. Kang Unang Jabri udah cingkleung geuning. Di ujung urang ujung kulon. ya nyangakeun Iya. lah kamu udah lagu naon Siapa? Aya Bagja cenah urang apa tepang teh nya. Aku heula badak. Sangakeun lah ka urang Cimalaka ku sadayana. Oge ka sadayana warga masyarakat Sumedang nya haturan. Kang urang majeng Bagja. Iya, gitu dan Babil Sus kapun bojon ibu.
masyarakat negara sari makanya kemarin di Majan Tobat, orang nih. Singaparna Maka orang Singapura wilujeng bancoan sadayana ya di SMTP eces pisan. Ece salah ngajak bagja waktu harita tapi pisana dina panyangka biasa urang patepatu sareng salira daku asa pamohalan tebi tanah kalangitna sokomo ngajewa bentang nek ngapute boga jangjang wanoja terati wetan menak abeng harabolong kotan sedengkeun ari sorangan sangsara taya kaboga tapi hate mayangan ngahariri kawi asli rumpaka eldah katresna kanggo sarira bagja waktu harita tapi pisan dina panyangka biasa urapa tepadu sareng salira daku asa pamohalan tepi tanah kalangitna sokomo ngajewang bentang nek ngapute boga jangjang wanoja terati wetan menak abeng harabolongkotan sedangkeun ari sorangan sangsara daya kaboga tapi hate mayangan hariri kawi asih rumpaka endah katresna kanggo salira ya kapun bojo anu nuju manco di TV na aturan bagera bagja urang patepang tepi pisan dina panyangka biasa urang patepang sareng salira daku asa pamohalan tebih tanah kalangitna sekomo ngajewang bentang nek ngapute boga jangjang wanoja terati wetan menak abeng harebong lokotan sedengkeun ari sorangan sangsara daya kaboga wanoja terati wetan menak abeng harabolongkotan sedengkeun ari sorangan sangsara daya kaboga tapi hate mayangan teng ngahariri kawi asih rumpaka endah katresna kanggo salira